Namun ayah aki-aki gitu dah. Kayak batuk baik gampang. Tinggal dapur aku halung pulung lain salok baik. Sampurasun. Berjumpa lagi sama manis yang cantik cerita sepanjang masa tidak akan punah tampuna banyak di nagelaran budaya Sunda. Tangos nagi daking anti beri. Dina danget ayeuna. Nah, urang saseureuh sabeunyareun gitu ya. Ngakuar dina masalah budaya Sunda. Penyakit dalam baheula khususnya orang Sunda begitunya. Upi Upi panyawatnya yang penyakit baheula mah teu balarang ngaji gayona yang barurat aya nama geuningan aya kanker mah tetep banget teh ku hantu kemudian mana mah jeung usum si kopi teh budak saha da tanya bere teman-teman mah tong bikin ka ayeuna teh betah wae baheula mah penyakit renteng nya penyakit ukur cenang paling oge nya bisua benyol gitu nya terus mehon ya astagfirullahaladzim terus naon deh nya penyakit baheula mah encok gitu tah bisul lagi rupa-rupa bisul aya bisul benyol bisul banyak mah anu leutik bisul gede mongkode itunya biasana bisul masuk endrokna teh dina bujur bang-bang dina bujur mata budak baheula mata bawa bujur teh awa anu mulus kareron bisul gitu ya tadi ada ini bisul terus aya mangi baheula mah mangi yang ubahna ge arah renteng baheula mah jika salaki emak baheula si almarhum gitu ya boga penyakit mangi gitu nya enteng ubahna teh gitu nya emak teh ukur kemang ucubung emak teh nya supaya kana balas baheula mah kana cangkir kana muk katanya leo be aku cai termos kemudian parah teh sadah haneut diinumkan alhamdulillah nya isukna teh nya penyakit mangi teh nginum eta mah alhamdulillah isukna teh langsung paeh zaman teh gitu nya baheula penyakit mangi engap gitu nya sesak napas gitu teh apa teh sisi wangi kadang budak ayeuna mah kitu mangi teh apa sih cenah mangi teh bengek ya menurut mana sesak napas teh mulai asma marenannya gitu nya enteng obatna teh ukur-ukur nyangan we lalai dina bombak gitu nya gitu bikeun hakan alhamdulillah sakon bisul nyangan we pucuk kopi gayam-gayam sebrot sakon gitu ya penyakit baheula mah rupa aya deui penyakit letter B baheula mah aya penyakit teh cenah letter B wiji-wijina naon cenah sieun letter B teh B ka hiji batuk nya bosan tadi teh bangek bisul budung kaditu teh belagu bodoh dia nah enteng
ubar naman tiga ayo na ako barobat ka dokter ini, ka dokter itu, rumah sakit ini, rumah sakit sana. Dulu mah kagak gitu ya. Anu aya di kebon, aya di bakarangan bumi ya sedang melanong di Palbon mah gitu ya. Naon cenah si Mari boson teh ya penyakit anu dikasih balon, penyakit anu ngerakon gitu nya. Yan apa cenah boson teh hitut wae. Jika itu mah si Cepio gak pada-pada kan poso deh gitu tanya udah nanti dikasih balon bisa tanya tadi antawis lah banyak penyegapan bahola mah gitu ya. Penyakit nanti enteng uban nanti enteng doi gitu nya. Jika mah bahola gitu nya loka penyakit nanti belek alhamdulillah gitu nya belek teh mun belek wae baheula mah neangan we ieu apa harupat teh nyere kawung nyere kawung gitu nya seukeutna bisa ditungtungna gitu tah tapi kudu pada asar ngubaranana teh geus kitu we tah berbelek teh gedengannya rame pikarucitan gitu. Ubaran teh enek warupat gitu. Kadu colok ke mata teh cerot mah insyaallah cageun teu lolongok gitu teh. Bocas. Rupa. Tah penyakit baheula mah kitu ya. Enteng yang ubarna ge babari. Ya, letter B teh ya boson batuk bisul balok gitu ya terus belabuk bodok kamana karep cenah si mama emang gitu bahwa lama sejika ayeuna gitu ya lamun raut bahwa lama raut misalnya urang di kebon gitu kan tinggal dengan babadotan gayam nablokon begitu alhamdulillah cagur bahulam mun nyari botong bodak cukup neangan daun cengeng balur bakal dapat tuangan alhamdulillah cagur gitu nya namun aya aki-aki gitu dah kayak batuk bae gampang tinggal dagor we ku halung punukna insyaallah pae nah itu penyakit baheula malah renteng ya kayak ketemu lagi sama manis yang cantik sepanjang hari dan tidak akan punah ya tentunya di daging anti boring keluaran budaya Sunda gitu ya. Wassalam bye.